darah singkawarin tu pidawuh Nabi jaga di poe kiamatna moal patepang tepang acan jeung anu mariksa geutuk kiamat teh nyoh matet di lawang sawarga aya 4 golongan anu teu dipariksa teh. Hiji jalma anu beunghar. Nu beunghar mah moal dipariksa. Naon sababna? Galak. Sabloba duit. Nu beunghar moal dipariksa. Sok atuh dilunya ge enak. Pak RT misalnya itu nagihan pajak. Da kanu beunghar mah ngereng. Isin nagina oge. Tapi lamun kanu mararat sapoe 3 kali wani. Nah gitu. Jangan di akhirat itu. Jelma anu beunghar mah moal dipariksa heula sawargana ge. Geutuk kiamat mata teu di sawarga. Kayak gitu. Ibu palai beunghar. Yakin. Ieu mah bade ngawartosanna bade diamomangan teu karepnya ulah teu diwartosan teh. Upami hoyong beunghar cobi usaha nu ayeuna gentos tong eta moal beunghar teh usaha nu ayeuna. Tibarateuna kitu we. Gitu. Ieu mah upami hoyong beunghar cobi ngawitan ti dinten enjing usahana ical galeuh kapal. Nya, payu genep we sapoe batina kaukur. Nya. Ai hayang beunghar dagang cilok. Alah. 7 turunan ge paling gebuleun. Cilok mah. Lah dagang sapu uyun genep. Gentos anjing jualan kapal. Itu sok mareser genep sewang mah. Bajarkeun. Gede. Nya. Komo kuli macul mah. Salah lah. Kasih kesalahan ge jalma pujeun. Itu mata kudu beunghar. Teu dicare ku Allah ge. Irfa bikana mubtada asman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar kan itu nalpiah. Rafa'ul mubtada'an bil ibtida kadza karofun khobarin bil mubtada. Nah yakulu aya eta. Di mana aranjeun kabeh boga kahayang anggap langit 7 lapis teh beurang ditoel. Berarti di mana aya kahoyong teh kudu leuwih luhur tibatan luhurna langit. Urang kaputra di mana ngaduakeun ka murang kali Gusti moga-moga anak abdi sing jadi presiden. Telepat alus. Dina dikabul satengah lagi atuh jadi gubernur. Tah maksud Allah mah kitu. Ieu mah kamu udah teh ujang da bapak maneh mah usahana ge ti bangku 5 cul. Parat-parat SD atuh nya dikabulkeun kan nepi ka kelas 2. Lain salah budak doa urang awas teu percaya ka Allah. Nasib urang jeung nasib budak beda. Urang tiba kieu boa anak urang mah aya jadi malaikat si moal. Nah, atuh jadi lembe moesan. Nya wareg-wareg nyabakan nu maot atuh lembe mah. Itu hanya sekali waktu nuturkeun ya salah lembe teh mah. Urang tarik ngaringkus.